lalaki mah teu boga hak saeutik-eutik acan kudu buat baeud lebay teh satria lalaki mah atuh mun ibu buat baeud ge tapi bapak dibere ku Allah kaunggulan akal ibu dibere kaunggulan rasa maka ibu tugas ngarasakeun maka bapak tugas ngakal ngarah pamajikan ngakeul bapak tugas ngarah pamajikan ngari tapi ibu sabalikna kudu ngarasakeun kacape kalung sekaripuh katunuh salaki tenang Pak ayeuna tah sing ngarasakeun capena salaki ripuhna salaki teh nu tani nu dagang tengah peuting nyebor duitna ibu nu meunang aduh bapak mau ukur kebul Pak leres Pak kadenge tadi surak manehna aduh atuh ikeun ngajejeleh salakina aya jeung hayu balik cecing kudu adil nanaon ge datang salaki ti panyeban edeuk init balik init edeuk init atawa datang ibu kudu ngahormat bapak enjing teh bade macul nya siapkeun ku ibu paculna kaos kakina sapatuna lakena pakaianana bekalna caina kuriang bapak hudang dekul salat mah izin bapak bade ka kebon ieu bapak misting aya sanguan ieu bapak cai dina aqua ieu bapak sapatuna ieu kaos kakina ieu bapak paculna ieu lakena dadatkeun kana sirahna lap bapak init ka kebon dekul macul guliga hate bunga ternyata hirup urang sangsara tapi naha bunga ternyata nu ngabungahkeun lain harta budi pamajikan ka salaki well dah